khasiat surat Al-Ahqaf ayat 35 sareng surat An-Nazi'at ayat 47. Dina kitab Tafsir Munir, Tafsir Imam Nawawi, Tafsir Munir juz sani halaman 287. Qala tos ngadawuh sa Ibnu Abbas, Imam Ibnu Abbas, ida musiro di mana-mana dihesekeun alal mar'ati ka awewe non waladuha proses lahiranana tuk tabu mangka ditulis hatainil ayataini ieu pirang-pirang ayat 2 wal kalimataini sareng kalimah 2 pisohipatin dina salembaran kertas summa tugsalu tuluy di banyur watusko teras diinumkeun minha ka eta awewe wahya ari tulisanana Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallahul alimul halimul karimul subhana rabbis samawati wa rabbil ardi wa rabbil arsyil azim ka'annahum yauma yarawnaha lam yalbasu illa asyiyatan aw duhaha ka'annahum yauma yarawna ma yu'aduna lam yalbasu illa sa'atam min nahari balag. Jadi sabur Ibnu Abbas di mana-mana hiji awewe hese lahiranana, proses lahiranana hese mangka tulis ieu 2 kalimah sareng 2 ayat dina salembaran kertas. Teras weh dibanyur ku cai, tos beres dibanyur ku cai eta caina inumkeun ka awewe anu nuju lahiran. Eta tulisanana ieu Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallahul alimul halimul karim subhana rabbis samawati wa rabbil ardi wa rabbil arsyil azim ka'annahum yauma yarawnaha lam yalbasu illa asyiyatan aw duhaha ka'annahum yauma yarawna ma yu'aduna lam yalbasu illa sa'atam min nahari balag. Insyaallah eta awewe bakal digampilkeun dina proses lahiranana. Bahasa Indonesiakeun. Ketika seorang wanita susah dalam proses melahirkan, maka tulis 2 kalimat ini beserta 2 ayat ini pada selembar kertas, kemudian dibasuh dengan air, lalu airnya diminumkan kepada wanita yang susah melahirkan. Kalimat dan ayatnya Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallahul alimul halimul karim subhana rabbis samawati wa rabbil ardi wa rabbil arsyil azim ka'annahum yauma yarawnaha lam yalbasu illa asyiyatan aw duhaha ka'annahum yauma yarawna ma yu'aduna lam yalbasu illa sa'atam min nahari balag. Insyaallah wanita yang sedang proses melahirkan akan dimudahkan biidznillah dengan izin Allah
melalui keberkahan ayat surat Al-Ahqaf ayat 35 dan surat An-Nazi'at ayat 46. Wallahu a'lam bishawab.